Bismillahirrahmanirrahim. Pendakdi sareng Bunda Nur. Assalamualaikum soleh-soleh kelas 3 MI Asakina. Mugia hidup sehat-sehatnya dinten ayeuna. Satajan diajar, hayu baca doa heulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi dinten ayeuna nyaeta nembangkeun pupuh pucung. Naon sih pupuh pucung teh? Pupuh pucung nyaeta pupuh anu ngagambarkeun rasa ampek ka diri sorangan atawa rasa keheul sabab henteu panuju jeung hate. Pek hideuk buka buku kaca salapan urang nembangkeun pupuh pucung. Urang kudu nyaah pada makhluk damelan pangeran kasa Qur'an ku melip eta tanda manusia akhlakna mulia. Mikanya sasatoan pek diurus katut tatangkalan engke bakal males budi mere hasil jadi manfaat keur urang. Maksud isi pupuh tadi nyaeta urang kudu mikanya mikaheman kasasama makhluk damelan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikanya sasatoan jeung tatangkalan bakal mere manfaat anu luar biasa keur manusia. Nah, kita harus saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Jika kita bisa merawat dan memelihara hewan atau tumbuhan apapun juga akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Pancen minggon ayeuna nyaeta pek hidup tembangkeun pupuh pucung. Nah, hidup tiasa ningali pupuh pucung di buku kaca salapan atanapi pupuh pucung sejena tentang miara sasatoan jeung tatangkalan. Format pengiriman pancen nyaeta kirimkeun via voice note ke WA Bunda Nur. Hilap sebatkeun salam wasta lengkap nami kelas sareng nami pancen. Sing semangatnya hidup tong isin-isin. Assalamualaikum, hatur nuhun.